Bang, kita motor kurang nggak Pak? Aduh, pelanggaran. Kita sedang kurang sama itu sedang. Iya, baju tuh kurang nih. Apa iya anu dimaksud Pak Ustadz teh? Islang aja di rezeki ya. Hancit. Sanu nukerkeun sendal urang ieu. Jika nama boga sendal eta jelema. Aya wae lah. Parang lah sendal rezeki. Balik. Naon empokeun? Naon mang jak ributin? Tuh urang ge kelempang ieu ka Mang Jambul Atuh nenjo jiga kos tulang kieu ka urang teh. Sorry mang, atuh mamang sika buntut embe. Naon mang? Balik di musola teh beungeut meuni ditekuk kitu. Ih. Iya dong. Balik di musola teh sendal. Jadi rajit kieu eta jelema nu nukerana. Tarimakeun mang. Milik mamang mah jore. Oh wah, sendal di warung kos ya dong. Oh wah. Menang rezeki mong dong. Atuh moal nolak. Urang mang dibere rezeki mamang. Rezeki naon emangna? Tukeran dong, sendal mana jeung ieu? Sugan tarek mere duit Mang Jambul mah. Dieuna moal nolak. Orang Jika ngobrolin tentang listrik, arek moal. bung. Jadul. Aduh, iya nu ngaranna rezeki teu poe jeung teh kotok teh. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Pokona rek dandan sing kaganteng pokona mah supaya si Neng nyesel harita mutuskeun AA. Mutuskeun AA kawin jeung batur. Bobogohan 3 tahun kawin jeung batur. Nyawa kieu mah nganjuk motor we, motor ninja.
Geus lunas meureun dewek. Ayeuna pokona dibuktikan ngasih Neng bahwa Dudung teh pria sejati, diondang ku mantan kudu datang. Nah, rek make cara andalan. Baju ge andalan supaya si Neng terpesona Neng Jo Aa. Sangkana meureun. Mi, baju andalan Dudung mana Mi? Eka undangan ya. Dung, bajuna keur dipoe diharap, Dung. Oh diharap. Nyamun Mi. Di mana Mi? Teu aya oge ieu. Nyaho Umi keur sasapu meniri weuh. Dung dipoe ku Umi di dinya. Di mana Mi teu aya oge? Aya ge ieu. Baju siga topo. Ih, ningerakeun amat si Umi mah. Tadi dipoe di dia ku Umi. Jadi sararoe kieu ya baju. Aduh, pelanggaran. Sanu nukerkeun baju. Ieu. Roe kieu. Kunaon dong make adatan kitu? Teu ngarti urang Sep, baju andalan jadi goreng kieu. Udah bobo. Wah, sangit. Ai maneh ngadat cing ngadat. Ulang ngalungkeun kana bageut urang atuh bajuna. Ampura Sep. Urang emosi atuh da. Emosi. Kontrol atuh. Ampura urang Sep. Ngomong-ngomong maneh ka mana? Ka dieu lah, nyampur maneh, banyak nyeuseuk. Oh sorry Sep. Urang bawa waktu lin jeung maneh. Urang mah jangan sibuk Sep. Gedeung deui ge urang rek mangkat di kaundangan ka mantan. Era tuh Dung, banyak undangan ka mantan sorangan. Pan tulisan oge di dinya Dudung dan Panter. Partner hileud bulu. Taap Dung ente bau. Eta maksudna mah. Manya urang undangan mau meong, kalabur atuh nu undangan. Asep. Canggeus urang ka sawah heula nya Dung. Nitip we mun aya kaundangan, ulah mewek nya. Heuh Sep. Sip. Mun aya numon salamkeun ti Dudung. Oke. Kababaturan teh kudu aya duit wae ieu mah. Sekarang zaman keras, Lur. Ada ini semua urusan lancar. Di situ dah, bermanfaat video ge. Pak, punten sakedap iring parkir, Pak. Kira-kira lami mah paur pan ku zaman ayeuna mah mulai saeutik taib, tapi insyaallah di kampung Bareto mah aman. Moal lami, Pak. Ieu bade ka Cengkong. Bade nagih kreditan panci, Pak. Oh nya sok mangga. Ieu mah motor ku bapak dijagaan. Ya, atur nuhun pisan ya, Pak. Oh nya sami. Capek amat teh dorong motor mogok kayak gitu. Aduh, ieu beuteung. Rasa deui wae kumat juga nama ieu duh. Nah aya si Oni, nih dia nih. Nih, iya maaf, motor pangajagaan kenela. Beuteung bapak karasa yang diceun, kayak bapak ka dieu deui nya. Aduh, capek. Ka imah jauh. Bahaus di yuk. Nah, kebeneran ya. Motor Pak Uso. Pinjem lah. Aduh, ieu cengkom. Bayarna mun hese. Teu cara nyokotna ning ngarayu teh ka abdi teh. Pak, tos mupi acan.
terus emak macan, terus nikah can. Bayaran hese. Saha ya mah? Lain motor urang ya mah. Motor urang kemana teh? Bisa main motor urang ya mah. Motor di mana motor? Kunaon Kang, mun dipanik kitu? Entong leweh atuh. Teu boga duit meureun makan acan mayar ge. Lain pak, lain masalah cengkom can mayar pak. Motor urang kemana pak? Iya pak. Ini lain motor urang pak ya mah. Astagfirullah, tadi teh motor Akang di dieu. Dieu. Bapak teh hayang miceun hela karasa beuteung. Tadi Bapak nitipkeun ka si Oni. Ari ieu motor saha? Teuing atuh pak. Motor saya mah. Motor mah halus pak. Iya mah. Mesin jukut ya mah. Jadi ngerasa bersalah Bapak. Aduh, si Oni ka mana deui nya? Kita ngada kuasa ke jeung ge luhur. Aduh, Oni. Sabar ya Kang, sabar. Geus, tong panik Lain itu gitu, urang Pak. urang teangan. Sana itu Kang Mas pak. Urang teangan. Ya aduh pak. Wah, Bor. Tengah poe make bongsang. Mantap dong, mantap. Ripuh. Atuh gaya, Bor. Yuk, gotong tuh. Oh, Boy. Supaya rada mantap. Ayo, ayo. Mang Jambul berat, Bang. Parah Mang Jambul mah. Berat, Bang. Mang Jambul mah leutik awakna. Dosana mah gede. Botong-botong buru. Anjir. Dung, Sep, Mang Jambul. WhatsApp in the sky Mang Jambul. Forever is my hot legit senal. Arek ka mana Pak Usro? Lempang teh meni buru-buru amat sih. Iya dong, motor si Akang iya leungit. Innalillahi. Di mana emang Pak Usro leungitna? Itu tuh di ditu deket tiang listrik. Tiang listrik mana ya teh? Kan loba tiang listrik. Aduh, ripuh. Mun Kang, tadi abdi teh bade ka Bumi Cengkom. Bade nagih kreditan panci. Nah, gua abdi teh motor di parkir di payun, di caket tiang listrik payun tah. Kemana sih Bapak? Abdi ke poho deui. Kuncinan teu kacabut. Keur Bapak ngadaguan motor si Akang, Bapak ngadada kayang miceun, kumat ieu beuteung. Nah, Bapak teh nita si Oni ngadaguan motor si Akang ieu. Pas Bapak balik deui ka tempat nu tadi, nepo si Akang teh panik, da motorna geus eueuh. Aduh, jadi tak aman kieu kampung. Di semenjak aya lockdown. Jadi loba berita kriminal meningkat kieu. Moal mungkin, Mang. Ari warga kampung Bareto mah. Insya Allah, jelemana jalujur. Bener, Sep. Da di kampung Bareto mah sejarahna aya maling. Tapi buktina kamari senal urang di musola aya nu nuker ti alus jadi rejet dong. Itu si DL, Mang. Meni muncrat eta cai. Aduh, ripuh. Kamari ge lain baju mana leungit tung pas dipoe. Wah, nu bener, Sep. Kasuri Mang Jambul mah, mi atoh. Hi, itu si DL. Urang teangan yuk, motor si Akang barudak. Berangkat. Yuk. Yuk, tangan. Alhamdulillah si minum masuk ke dia ya. Aduh ya Pak Usro sing dengan motorna ya. Coba motor urang di ditu deh nu mogok. Pak, ari eta motor urang, Pak. Eta di padu siapa itu, Pak? Oh, itu si Oni. Amperkeun. Bang, eta motor urang naon Pak? Aduh, pelanggaran jelas bang, urang sama eta sendiri. Ieu ge baju nu urang nih. Geus, tong sok main hakim sorangan. Urang selesaikan we dengan kekeluargaan. Lain kitu Pak Usro ya si Oni sok nyerahkeun wae ya. Kontrol atuh lamun hang senal mah lah kitu carana. Kunaon mana jadi kieu nih? Keur aya masalah lain. Sancana urang hampura, urang lain atuh kacokot. Urang lain
banyak maling. Nah, hari masalah motor teh sugan urang teh nu Pak Usro. Urang balik heula hayang nginum udah capek. Terus ada orang motor urang udah mogok. Terus masalah nukeran sendal Mang Jambo jeung baju si Dudung goreng. Urang ingat cek Pak Ustad, bil bagusnya, buang jeleknya. Astagfirullah, Marconi. Maksud Pak Ustad ambil bagusnya, buang jeleknya. Lainna barang anu butut ditukerkan anu alus. Makana ulah menyimpulkan sendiri, lamun orang teu ngarti. Tanya ke Pak Ustad, naon dimaksud ambil bagusnya, buang jeleknya. Waktu perkumpulan, baik eta di madrasah, di majlis, atawa di tongkrongan. Naon-naon anu ku urang didengkeun atawa ku urang ditinggalikeun. Pot we anu sakirana bakal dialuseun dikeun urang. Iceun ulah diturutan ari kagorenganna. Partner. Naon Mang balik di mushola teh mun diketuk. Pas bapak keren ya. Tapi buktinya kamari senal urang aya nu nukeran, Bud. Udah. Gelo aing. Naon sih ini? Pak Usro bisa nengan urang ah. Motor. Kontrol atuh. Ulah kerjaan. Mana sih kurang serem. Nah, nih dia nih. Nih pangajagaan helm motor, ieu betul. Nah, kangge ka penonton Barto Channel. Karena aya perkataan atau perbuatan yang tidak sopan, jangan ditiru ya dan mohon dimaafkan kalau masih banyak kekurangan.